nu mata kacida wajibna dikanyahokeunana ti ayeuna sabab aya keteranganana deui awaludini marifatullahi ta'ala siapa teman-temanna urang rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula ka Allah Subhanahu wa ta'ala pek apalkeun supaya ka hati ku akal urang teh asa ti mana deka mana tepi noda mah urang teh asa ti indung bapa asa ti nini aki asa ti buyut ti bao jangan ngawareng udeg-udeg kai siwur jeung sajabana nya kaituna mah urang teh asa tina babu hawa tepi noda mah kaulanon asa tina ti babu hawa asa ti babu hawa ti dituna cenah eta babu hawa teh ceuk katerangan oge asa tina iga burungna Kangjeng Nabi Adam ditetelakeun ceuk hadisna oge asana acina bumi ciseuneu cai angin jeung kade cing hati-hati cing inget yen eta Nabi Adam teh diterangkeunana asana teh tina bumi seuneu cai jeung angin saeta ari eta bumi seuneu cai angin cek hadisna asa tina Nur Muhammad tuh nyaeta Nur Muhammad teh cahaya 4 perkara hiji cahaya hidung hakikatna bumi 2 cahaya bodas hakikatna cai 3 cahaya koneng hakikatna angin 4 cahaya beureum hakikatna seuneu tapi notama ama insya apa anjir naon teh ama cahaya 4 perkara teh naon hiji-hijina teh cahaya hideung hakikatna bumi cahaya bodas hakikatna cai cahaya koneng hakikatna angin cahaya beureum hakikatna seuneu dahul syukur tupi eta anu tadi ka kuping ku kaula mah naon Nur Muhammad Nur Muhammad tepi nodama cek hadis eta Nur Muhammad teh asana tina nur anu maha suci nur anu maha suci nyaeta tina johar awal johar awal ngan samet eta buntu margi sabab geus diterangkeun ku hadis jeung ku Quran eta johar awal teh bibitna 7 bumi jeung 7 langit katut pangusina jadi anak itu mah tadi ceuk dalil asa ti Allah teh nya eta asa tina johar awal teh kitu aman nya eta sifatna caang padang deui gulungna dat jeung sifatna maha suci leres pisan da tatara we jeneng asma naon asma Allah teh nya eta cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif sabab Allah teh nya eta anu diwangun ku aksara alif lam he nyaeta cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif dupi cahaya koneng ama cahaya koneng jadi hakikatna lapad lam awal dupi cahaya bodas jadi hakikatna lapad lam akhir dupi cahaya hideung ama cahaya hideung nyaeta jadi hakikatna lapad he nu matak dirinya aya alif lam jeung he jadi we jeneng asma Allah dupi eta johar awal jadi hakikat naon ama johar awal mah jadi hakikatna lapad tasjid kitu kateranganana
jadi eta cahaya anu kasebut bieu teh kasebutna teh ismudat ya. Ismudat hartina asmana dat laisa kamislihi atawa asmana nu maha suci cek ahli padikira mah teh disebutan teh latifah teh. Oh kitu ama ya kade tangke urang teh kudu bisa balik deui teh hadinya matak aya kateranganana geuning inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asatialah mulang dika salahna nu matak kacida wajibna dikanyahokeunana ti ayeuna sabab aya kateranganana deui awaludini marifatullahi ta'ala siap teman-temanna urang dek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula ka Allah subhanahu wa ta'ala pek apapun nyaeta neanganana carana prak geura baca diri maneh ku sorangan ti ayeuna geura susul tarekatna anu bisa micen hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta pikir maneh tepi dama kaulamun carana teh geuning cekolot baheula mah rep sidakep sineput tunggal mateni babahanan caturdria dupi catur ama catur teh opat dria angen-angen sir budi cipta rasa panon ulah dipake nempo kanu garoreng Juli ulah dipake ngadenge irung ulah dipake ngamul sungut ulah dipake ngucap nyaeta urang teh kudu bisa maca diri sorangan tepi dama kaulamun ulah kagoda ku itu jeung ku ieu sabab geuningan urang meme salat geus ditetelakeun kumaha ama kumaha geus ditetelakeun meme salat teh wudu heula nyaeta urang teh kudu umah leungeun 3 kali umah suku 3 kali umah irung 3 kali umah beungeut 3 kali paneta geus ditetelakeun anu harti leungeun 3 kali ulah cokot-cokotna lamun lain cokoteunana eta hakikatna syariat nama leungeun di kumah ku cai hakikat nama ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteunana tepina dama suku 3 kali ulah salengkah-lengkahkeunana lamun lain lengkahkeunana atawa ulah satajong-tajongna lamun lain tajongeunana panon ulah satempo-tempona lamun lain tempoeunana irung ulah rek saambu-ambuna lamun lain ambueunana ngomong ulah janji sabledagna pikir heula jadi atuh nuna letah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan maneh pribadi aduh laras pisan ama nanging aya kaula teh taroskeun ka selira panjenengan kumaha laras ai salat tong make usoli ama wa laras ai salat tong make usoli Ade bisi urang pasea dina soal anu kitu tepi dama sabab ayeuna teh golongan teh geus loba ngan kade urang mah ulah nyaci kana pamadegan batur ulah nyaci kana golongan batur anu penting golongan itu jeung golongan ieu ge baraya urang ngungkul tepungan we cing jadi hade dulur ngungkul laras kaulamun tempo mah jelemana we di mana orang dek neuneun kahadean ka batur ulah kahalangan ku golongan tapi cing inget manusia teh wajib nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titileum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek saha bae di mana wae pak rara tulungan lamun aya jelema tulunganeun tepi dama kumaha tadi teh perkawis usoli bener naon ama usoli teh tong dipake salat lamun aya jelema salatna make usoli ta jelema teh lieur oh lieur ama lieur naha ama da eueuh dina kateranganana salat make usoli oh cik ama rek nanyakeun ai maneh mimiti salat naon kaula mimiti salat teh ngangkat leungeun ka luhur bari ngucapkeun Allahu Akbar meureun disebutna teh takbiratul ihram nya ta eta mimiti salat terus wajah tu terus ditutup engke teh ku awe salam
salat jadi yakin usoli mah tong dipake salat lamun memeh salat empet oh gitu ama eta aya nu memeh salat utara make usoli keun bae tina naon tamah dina hate ge cukup aya kitu tina naon da anu penting mah salatna anu penting mah memeh salat jelemana aya nu make usoli jeung nu henteu memeh salat jelemana we sing ngalakur kadar eta memeh salat cek make usoli heula pek bae da teu naon da memeh salat mah atuh cenah henteu bae cukup dina hate oge keun bae da anu penting mah salatna cenah eta memeh salat dijungkir heula pek bae da memeh salat mah oh leres sama memeh salat sama usoli mah nah make dibenceneng naon dipaseakeun anu kitu anu pasehat anu kitu mah anu karareupluk sebenarnya mah oh leres sama anu istilahna mah kalapa ngagugulung monyet pangitan ama ngagugulung kalapa kalapa ngagugulung monyet mah leuh ngagugulung kalapa engke bakal nyaho tapi ieu mah kalapa nu ngagugulung monyet teu pina dama kaulanu lauk mijah milu buruk teh nu kitu teh lauk buruk milu mijah pangitan ama leuheung tah mah lauk buruk milu mijah mah jadi alus kabeh narajang eta lauk mijah milu buruk meureun hancur kabeh teu pina dama ama kade ulah kabawakeun ku nu parasea urang mah nu penting mah ibadah we anu karena Allah teh lain karena ganjaran lain karena sieun tapi ibadah ka pangeran teh urang teh kudu karena Allah ieu mah aya kapan anu ibadah anu karena ganjaran anu karena hayang dikawinkeun ka widadari kapan wajib setiap wajib teh kapan sapiing pamrih rame gawe tapi no dama ulah panang buruh urang mah hidup dalam dunia tapi no dama soal ibadah ya ka pangeran timbalan kaulanu kade sing inget urang teh hirup di alam dunia teh teu cukup ku saurang sabab huripna urang teh menang batur wungkul tapi no dama mahkuta pan menang batur eta baju menang batur dikancingan oge ku batur ini-tinitan make kendaraan batur bensin oge pali bensinan ku batur sagala rupa menang batur wungkul tuh batur geus neuneun kahadean hakikatna ka urang aya urang dek naon ka batur dek benci wae dek pasea wae ulah keur ulang mah kasep nampi nuhun ama cenah ama ieu dumeh wujudiu awak buta nyarita nepi ka perbah kitu keun bae alus malahan balik-balikanan ama jelema goreng patut awak buta diri terahing resepsi lapu lampah teu ceureup pangewa nya laras kaulanu pan disebutna ge ku batur ngurus tunjung meureun ya mentena pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati tapi no dama kaulanu pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna lamun urang teu iman takwa ka Nu Maha Kuasa.